Mà nó lết đi thì nó ngược lại anh nên anh nhưng mà ý anh là anh ấy nè. Bel, Nan ada naon eta? ini ini ayam. Makaroni. Oh, hayang mah nasaan? Ya ya aku nggak ngerti. Kok atuh coba ke sahuap. Nah, ayo aku korek. Aing jadi nyari beteng kieu teh. Ada makaroni si Daman teh. Yang modoh. Aing lapar mah kudu darah lah ya menit ngarit ya. Beurang ya. Aing euy. Yang modoh cai saraat aing modoh di mana tuh teh? Ieu usum halodo teh secai ieu. Aing modoh di mana nya? Ngadorat gitu. Kudu neangan heula ieu mah nyingkur-nyingkur ya. Ya ayam mana orang makan. Anh mà nè anh nhớ anh nhà nó á anh nhà nó á đi mày mà nè anh mà nè Daman sia sok. Di babet kok aing. Pakai pejuk kadinya di aing mah. Obena kunaon deui ieu. Cengas yo. Awas ku aing mau beja-beja ka batur. Nah, aku aing jepat tarangna bejakeun ka batur mah. Ulah tuh sama. Zaman kadi heula. Ieu ku aing dibere duit 2.000 lah. Asal tong bebejas ya. Tong beja ka batur. Aing mau dibejakeun awas. Pra itu mana duitnya guys nih. Yo. Tah. Sok we ku aing mah. Sok sia. Aing awas mau dibejakeun. Sok. Dibejakeun moal. Bejakeun moal. Heuh deukeun atuh ieu na. Nah. Wah. Arag dar teh. Tinggal ududeun Kita boga udud teh aing euy kumaha ye. Sadar teh udud ya. Aduh. Rek dibejakeun moal sia. Mama nanti. Janji? Awas mun dibejakeun heuh. Anak ini. Harga diri aing atuh dibejakeun ka batur mah. Jeung ulin deui. Butut eta oge mana kadikan? Empok. Sia mah butut. Geus pikeun alungkeun lah eta butut. Hangkeun nyeun awas. Duh aing teh tes dahar teh asa sarbal kieu teh aing itu udud mah. Aing teh buka udud jelema euy. Wow, nek minta udud deh sabatang malah. Aing sarbal ieu tas dahar. Wah, kebenaran Mang Parnet asal udud aing sabatang aing sararabal tas dahar itu udud mah. Mang Parnet, ka dieu lah sakedem. Naon? Perlu naon teh? Heuh ka dieu lah teu sakedem. Perlu naon teh? Lain ya bisi lamun boga gitu ieu mah udud minta udud lah sabatang urang geus dahar bieu teu geunah. Teu udud sararabal.
Teu boga urang ge itu Bang boga sabatang-batang nade itu. Aing. Tah, teu cara manehanana. Ka urang mah teu kasok puntuk penta, giliran urang mah menta eueuh. Sia teh mah. Mali urang boga duit mah. Ieu mali tah. Eta geuning si Sindarian loba duitna. Keur loba duit mah. Keur teu keung ku masalah duit mah urang mah keur loba ayeuna mah. Mending geus njung atuh balikeun sakalian. Atunya maneh atuh pan urang nu boga duit meureunnan. Lo punya uang, lo punya kuasa. Maneh nu meulina urang nu mere duitna. Urang ngawegah ieu teh pararanas kaluar teh. Tuh si Slebeo tuh. Slebeo ka dieu beo. Man, lama. Oh, atuh bener lah, kita we si Daman tuh, kita beli rokok. Lama. Pamalikan udud sabungkus. Anak. Bukan. Lama, anak. Sa kumaha man? Sambung us. Oh, heuh. Ieu man, pamulangana. Nanya elu. Nampi man. Aneh isinya. Ayo wah. Oh, si Mahila beli rokok teh. Mana tuh pamulanganna? Man. Kayak laku mah teh. Ala isinya. Make aneh sih mah aneh kumaha. Lama aneh. Pamulanganna 100 kenapa pan duitna dia 100. Eta mulanganna sabaraha? Haus. Nah. 50. Oh, leuwih ieu mah Daman. Halus tuh sama. Pulangan lalu gitu mah. Jadi hitung-hitung gratis beli rokok teh. 50. Heeh. 50. 50. Nya halus atuh leuwih mah meureunna. Tukeun bae sama leuwih. Bisa supkeun neraka. Tunjung ku mana bikin deui ka itu. Atuh ka bawa heula kabeh eta templokeun ieu leuwih teuing gitu kasih ijo bejakeun. Aduh budak teh bisa diajak badami pisan ieu mah. Oh, dasar paju, teu beunang diajak kompromi pisan. Naon man? Iya, maneh ngulangan uang. Bara kurang baraha teh. Wah, kurang 10-nya. Oh, heuh, cuman. Ieu man nya. Ampurannya man nya. Emak. Guys, Yes, man. mana pamulanganna? Ya. Nggak sapulamu. Nggak sapulamu. Nah, maneh make mere duit kumaha ya? Aneh. Namanya setan. Bakat setan. Hey, Buah edan.